myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam cinta untuk kalian semua. Di Sunda mah seueur bahasana, bahkan sok aya nu nyebut kakucingnya, aya nu nyebut meong, aya nu nyebut ucing. Bapak pernah nanya, ayam meong ngalewat, ucing meong, meong. Bapak dibalikan, meong ucing, meong. Penasaran sekali deui, ucing meong, meong goblok. Ya. Meong na ambekan berarti ayeuna teh ka meong teh ulah nyebut ucing meong. Ya. Bapak bade ngabahas perbedaan teh lucu. Jadi ulah sarua, beda teh lucu. Ngagambar resep ku sawarna, resep ku loba warna, ngagambar. Ku loba warna, ku sabab jadi indahnya. Mama jeung bapak jujur ya. Mama Hidat jeung bapak Hidat carewedan mana? Da cek bapak mah sebenarnya mah emang sih. Datang sekolah hujanan, ayah bapak dikerdiuk na kursi. Mana kalau kehujanan, KWC ibak disalin beres. Mama. Segala diomongkan. Baju soe, cek bapak teh, aduh eta baju geus soe. Jadi diajar ngaput tapi mama maneh geus soe deui mending geus soe ngaputan sogolo dia ngomong. Tapi kan we tadi ge perbedaan teh indah. Baru tuh bapak geus kejelaskeun perbedaan suara ngompolnya. Ayeuna mah gaya ngompol, pamegat sareng istri beda. Istri mah simpel. Pamegat rupa-rupa. Kamu lo mau ninggalin kelas 2 tah? WC aya apa balatak tapi soalnya kena balong kok di kok dah cek kena balong. Ngan bapak lu kartu bener aya enggak? Saliati kena balong, bapak paling sebel anu ngumpul di jalan. Aya barudak ngumpul di jalan tapi ngumpul teh lain cicing dipakai nulis ngarani. Aya nu kitu? Ya. Buat rumah cicing mah lain dipakai jeung Randy Sexy Rod. Awas, lamun di jalan aya ngaran jalmi kucai awas hati-hati tawar dicabak. Eta racun. Ulah dicabak itu racunnya. Lamun di sekolah ku paguru di pasien ulangan anu atos canda kapayun cek paguru teh nya. Canda kapayun anu atos dicandak dipunten tapi sok aya jalma teh nu beda. Dicanda kapayun, oh nomor 3 teh genep 5, balik deui. Genep 5, balik deui. Oh nomor 2 teh 7 genep. Cek paguru ditanya. Manehnya teh tadi bolak-balik hareup pendek mah pendek nyanto. Sarenge akhirnya nanya, nah bapak terang ya teh kelakuan bapak baheula. Berbicara harus sopan, diajar bahasa Sunda teh sopan. Hidup terang preman anu loba tatuan, anu loba antingan, nu sok mawa bedog, nu sok malak, dan teh sakitu ge sok aya sopana, tara kasar terus. Lamun kata deuleu lain teh lamun keur ngomong preman, lamun keur mabok. Tingalikeun tah anjing ku aing didodet. Ya. Tingalikeun teh sopannya. Dalam kasar mah delehnya. Deleh tempel tapi henteu preman sok ngadangu dina film atau aslina ataupun keur ngarobrol di si jalan. Tingalikeun tah anjing ku aing diudag teh. Hiapnya. Kuat ka dieu. Tapi preman sok aya anu sopan, cingkeun ngamuk oge.
Hayu lah anjing uang serang cenah. Hayu. Ya. Jadi bapak mah teu ngartina teh meskipun ayeuna preman tukang mabok tapi tara katinggalieun naon? Allah. Demi Allah ka anjing aing beak dua gendut cenah. Ya. Berarti premannya inget ke Allah mah. Tiga debrus. Anjing Allahu Akbar hai. Ya. Ngan mun bisa mah anjingna teh picen. Mun bisa mah anjingna teh picen ya. So preman sok dicampurkan. Demi Allah tah anjing ku aing didodek. Ayo sia teu bercanten mah ku aing tingalikeun tah ku aing. Kadek tah cenah. Ya. Sok dicampur jeung bahasa sopan. Zaman ayeuna bapak ningali ngabuburitna salian ti jajan seblak ngarome HP. Oh kadang hujannya. Sok aya ngarome HP teh status pika serieun. Status pika lucuan. Sok aya nu nulis status kieu kopi mana kopi. Pernah ningali status gitu? Lamun tiris simbut mana simbut? Geus puguh simbut aya di hareupeun manehna nanyakeun deui. Ya. Mau berangkat dulu sekolah. Cek si itunya. Cek si patan teh. Kantong mana kantong? Ya Allah. Kantongnya permanennya beukeun jeung bebejanya. Beukeun jeung nanyakeun, nu kadua sok aya di status bisi pajarkeun. Pernah ningali status itu? Nyium mie. Foto statuskeun bisi pajarkeun teu nyium mie karena teu nyium mie gitu. Lamun hidup belajar kelompok, misalnya teh di Bumi Sirida, hidup dipoto, dikirimkeun ka Sirida. Bisi pajarkeun teu ngerja kelompok. Bisi pajarkeun teu piket eta rada bener. Laporan ayeuna mah laporan ka saha? Minum kopi, dipoto bisi pajarkeun tara ngopi. Bisi pajarkeun tara ulin karena teh nya. Yang di bapak sok aing seri lamun di jam 5 bapak ningalian status. Rata-rata statusna teh foto-foto menu buka puasa. Nu paling sedih, paling bohongan ya. Sumpah ieu mah bapak sumpah. Bapak buka puasa tara nu aneh-aneh. Makanya bapak mah tara dipoto. Sangu, pakai asin, cucut, pakai sambal, tanya. Kadang pakai lala bonteng, aneh-aneh. Tapi itu soal foto nih, daging sapi, sate, lauk, cincau, gorengan dipoto cekrek. Kata-kata nanti nih, anu mata pikir yang serius. Segini juga udah uyuhan. Sakit tugas mewah segini juga. Sakit tugas mewah segini juga. Ya. Puasa sunat Senin Kemis distatuskan. Alhamdulillah sekedap deui buka puasa difotokan menuna cekrek. Segini juga nggak apa-apa udah uyuhan, sate ayam, sop kaki kambing, segala ayat tapi sebutan teh segini juga uyuhan ngece mah ngece karena bukannya bapak nggak seperti jeung cucut ya kumaha kata-katana jeung daging wae sebut uyuhan komo lamun jeung asin kudu kumahanya. Terus deui sekali lamun ulin teh dina status lain tamasya, lain piknik tapi healing nya. Kepercaya buka dina Google healing teh artinya teh pengobatan. Berarti anu piknik teh jalma gering. Healing teh artinya teh pengobatan, berarti eta anu piknik jalma gering. Ai bapak mah tibalik. Bapak mah sehat, dibawa ulin jadi gering. Bapak mah gering mikiran duit beak gitu. Sekian ti bapak, mudah-mudahan teh aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.